mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan acara ieu, wilujeng tepang dangu deui. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Carios nyambung judulna Cipanon Indung. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang bebrahmana. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh Rojali unur. Di hareupeun kolotna koloyong ka kamarna gek diuk dina sisi ranjang. Leng ngalamun inget Kayati nu keur nandangan lara tunggara. Hate Rojali beuki masket Kayati lantaran ceuk pamiki Rojali mah asa moal aya tandingna diri Yati teh. Geulis lahirna, geulis batina. Komo da ayeuna mah nu jadi panghalang geus maot. Rojali beuki wani ngadeuketan Kayat. Dipikir-pikir mah aing teh taya ka era. Nah, habet kumaha wani wakca balaka ka bapa. Kumaha mun disebutkeun beberenyen tapi aing teh geus nembrakeun ka aya nu sabenerna. Akhirna Payuda jeung ibu ngarti kana maksud aing sarta nyaluyuan kana niat aing. Nuhun. Ceuk geurentes hate Rojali bari tuluy ngareret kana tembok. Hareupeunna meja paranti diajar di dinya aya foto make figura hiji mojang keur imut bari neuteub seukeut. Seblak hate Rojali sumeblak keras inget Kayati nu unggal poe sok patepung di sakola. Renghap Rojali narik napas jero tuluy ngusap beungeut bari ngomong sorangan. Yati, lalakon urang geus panjang pinuh ku kaprihatinan. Hampir 3 tahun urang kenalan can kungsi aya pacekcokan. Malah beuki lila teh kalah ka beuki raket tetela anjeun mojang sajati nu jadi panyileukan hate beurang peuting. Dedeh teuing Yati anjeun geus teu boga indung bapa. Malah malanceuk anjeun nu sasat jadi rancatan hirup geus tilar dunya. Kumaha nasib anjeun saterusna? Saha nu ngamodalan sakola? Ari indung bapa aing kumaha? Rojali neuteub lalangit lamunan kumalayang ka alam nu geus kaliwat. Kabeh naremongan atra tetela pating kolebat dina kongkolak mata. Ras inget ka indungna, ras inget ka bapana, teu karasa Cipanon Rojali murubut. Sedih jeung nalangsa ari ras ku nasib kolotna. Mak, di mana atuh ayeuna teh? Nah jumeneng keneh atanapi henteu. Kudu kumaha milarian emak? Ka mana jeung ari bapa? Nasib teh taya beda na jeung Yati. Aing sarua jeung budak pahatulalis. Ceuk Rojali bari ngaragap angen. Jajantung kalar saratu jiga nu tutunggulan. Kesang tiis meni ngucur nyorolok masuhan tonggong. Rojali jadi tepuguh rarasaan tungtung nagoledag ngagoler dina kasur. Ras inget deui kana amanat Payuda jeung Bu Suhami, yen manehna kudu ngaku indung bapa teh ka Payuda, teu meunang kanulian. Rojali geus janji rek nyumponan ka hayang Payuda, itung-itung mulang tarima kanu geus gede jasana. Tapi ayeuna asa berat karasana sok sieun kanyahoan ku Payuda. Di kanyahoan ku Yati dina akhirna tada teuing sedih hatena. Nah aing mikiran nu lain-lain. Kudu nama aing teh nganuhunkeun ka nu Maha Kawasa sabab aing geus aya nu mikanyaa. Aya nu daek ngamodalan sarta ngaku anak sanyana. Nuhun Gusti. Syukur alhamdulillah abdi dipaparin hiji kanikmatan anu luar biasa. Karasana ku abdi, dalamun abdi teu aya nu ngukut mages, pimanaeun teuing meureun abdi teh rara balangsa kadungsang-dungsang kokoronyoso mararat rosa. Sanggeus boga pikiran kitu hate Rojali tentrem deui. Ingetan nu jadi gangguan kana pikiran lusles laleungitan. Malah akhirna Rojali ngorejat deui hudang, gek diuk dina kursi nyang hareupan meja tulis. Kop kana buku tuluy ngapalkeun, pikiran anu lain-lain kalabur kabeh. Teu aya nu nyesa dina uteukna nu kacipta mangsa tadi, teu beda kawas dina impian. Kocapkeun isukna Rojali geus bebeja ka indung bapana yen rek ka sakola sakumaha mistina. Dius indit kana motor ngajugjug ka imah Yati. Teu kungsi lila geus tepi kanu dijugjug motor asup kalayan laluasa. Geus teu aya nu jadi panghalang deui. Karek ngejep mesin motor jempe torojo Yati nyampeurkeun. Geus saged meunang dangdan sarta geus mawa buku.
jauh keneh geus nyerengeh ngabagiakeun Rojali hatena bungah nu taya papadana. Wilujeng enjing Kang Rojali kumaha damang? Alhamdulillah sehat yat. Kamana Teh Lia tos angkat? Teh Lia mah teu acan angkat nuju dangdos keneh. Sabios dah angkat nama sok siang. Sok dipapageun ku Kang Ridwan. Yah, siang teuing. Yati diuk dina sadel gerung motor dihirupan. Aya wartos gumira ya tiasa upami engke ngobrol heula. Engke. Iraha sareng di mana ngobrolna? Ulah di sakola isin. Urang bari jajan basonya raos matak ponyo. Mangga ngiringan meh yo siang. Ayo atuh. Memeh ngadius ningalkeun pakarangan Rojali ngareret heula kana panto dapur. Breh aya hiji lalaki ngabedega di lawang panoneuteub ka Rojali nu tayalian Iwati Karto. Nu sok nempokeun ka Rojali unggal isu. Mu nempo Rojali hate Karta asa kahibur asa tepung jeung anakna, tapi ukur dina ciptaan. Da Rojali teu wani ngadeuketan ka Rojali masok sieun ngaganggu kana katengtreman Yati jeung Rojali. Yat, si Mamang unggal enjing sok melonge ka Akang. Aya naonnya? Oh, moal sawios-wios Mang Karto mah da tos baku kitu ya. Yati keukeuh ngajak ilit sabab panon geus beuki lu, panon poe beuki luhur. Seremnya Yat muncan wau mah ka Mang Karto matak sawan. Ulah kitu pamali, manehna mah sae mulia sareng bela deui. Karaos palema bela nama ku Akang ge memang taya bandingna nya. Cek Rojali bari tuluy ngajalankeun motor lalaunan. Panon ngareret keneh ka Karta nu harita ngajanteng dina lawang ka dapur. Akhirna les teu katempo. Rojali geus teu malire deui motorna nyemprung ka sakola. Kocapkeun balikna Rojali nyimpang heula ka warung milih tempat anu merenah keur duaaneun. Gek dariuk kalayan tenang geus kitu mesen kadaharan ka pelayan. Tekung silila geus sadia. Yat, wengi tadi Akang teh badanten sareng pun bapa nyawalakeun perkawis Yati. Ayeuna bade didugikeun ka Yati pamugi singker sanampinya. Cek Rojali ngamimitian nyarita kop kana cai enteh regot diinum. Perkawis naon teh Akang mun asara reuwas Yati mah? Yati curing hat. Hatena ngadak-ngadak jadi deg-degan sok sieun aya pikareuwaseun. Mun perkawis hubungan urang duaan tos didugikeun ka pun bapa hasilna mah matak nyugemakeun Yat. Margi pun bapa sareng pun biang satuju. Malih mah pun bapa teh tos nyangemkeun bade ngabantu kana kasesah Yati. Waragad kanggo sakola sabagian alit bade ditanggung ku pun bapa. Asal Yati leres-leres kersa sasarengan sareng Akang. Tah kitu cek Rojali meuni teu euleum-euleum lantaran hatena ngarasa teteg atuh sajongjongan mah Yati teh ngahuleng bae. Ciga nu teu percaya kana naon-naon nu diucapkeun ku Rojali. Ari sabab teu kasawang ti anggalna yen baris kitu, tapi akhirna mah ngarasa bunga lantaran aya nu bumela ka manehanana. Nuhun Kang Rojali. Abdi teh bingang nguping wartos kitu teh tapi salarosna malah abdi teh teu ngarep-ngarep di modalan. Da abdi ge tiasa keneh usaha. Oga anu tanggal waler nyatana Teh Lia sareng Kang Ridwan. Oh. Janten kumaha tuh? Nu diharapkeun ti Kang Rojali mah teu aya di Iwati kasatiaan. Akang seja satia janji kana diri yen bade teras bumela ka Yati. Sok sanos dugi ka irha bae sing percanten. Naon-naon nu parantos dikedalkeun ti payun baris dicumponan ku Akang. Moal jalir. Cek Rojali darianaker panoneuteub ka Yati. Salaresna mah abdi teh isin margi kedah ngarepotkeun ka tuang Rama. Jasa Kang Rojali tos langkung dicekap. Tos seueur nu karaos ku abdi, malih mah Teh Lia oge ngarumaoskeun. Yen jasa Akang sanes sakedik-sakedik. Tah kumargi kitu. Asa langkung isin upami ditambih deui ku jasa ti tuang Rama. Cek Yati ngarasa kagok narima bantuan ti payuda. Ulah alik manah Yat da imah sanes bade ngahinakeun, sanes bade agul, oge sanes teu percanten teh ka Teh Lia sareng Kang Ridwan. Nanging pun bapa ngaraos gaduh kawajiban kanggo ngabantu ka Yati nu ngalaman nasib kitu. Margi lalakon Yati parantos dicarioskeun ka pun bapa. Anjeunna ge teu tega upami ngantep ka hiji jalmi nu sapertos Yati. Tah kumargi kitu anjeunna badanten sareng pun biang nu hasilna bade ngabantu ka Yati. Tah kitu nu saleresna mah mugi sing asak emutan we.
Yati ngahuleng. Manehna mikiran caritaan Rojali lila-lila ku Yati kapikir yen hal eta teh memang pantes lantaran payuda geus nyaho pisan kana nasib Yati nu sanyana. Kang Rojali, abdi nganuhunkeun pisan kana maksad tuang Rama nu sakitu saena. Ngan abdi mah asa lalewang sok sieun teu tiasa mulang tarima. Bilih teu nyugemahkeun kanu parantos ageng jasana. Pun bapa mah teu ngaharepkeun pamulang tarima, margi sanes ngahutangkeun. Ieu mah ngabantu sote bakat ku palaing ngadeudeu kanu ageng cita-citana supados tiasa ngahontalna. Yati mah teu kedah seueur emutan, margi pun bapa mah teu ngarepkeun pamulang tarima, jawab Rojali. Nuhun atuh nanging kumaha salajengna? Salajengna mah kieu we. Urang duaan kedah sing soson-soson diajar, ulah seueur emutan we. Margi tugas urang selaku pelajar kedah diajar. Atuh salajengna deui upami urang parantos tamat sakola, urang ngawujudkeun cita-cita urang duaan nu hoyong ngawangun rumah tangga, tah kitu. Yati neuteup seukeut ka Rojali. Hatena ngangres ngadenge ucap-ucapan Rojali nu pinuh ku harepan-harepan anu endah. Atuh jajantung Yati jadi ratug, hatena teu puguh rasa. Bungah pacampur jeung lewang. Sok sieun cita-cita teu kahontal. Kunaon Yati kalaka ngahuleng teu percanten ka akang? Abdi percanten kisan Kang, malih majal muji syukur kanu agung. Rehna kadiri abdi aya nu mikaheman. Nanging abdi mah sok keueung bilih teu tiasa ngalaksanakeunana. Maklum hirup jalmi mah teu anger, sok seueur gogoda asa abot bade nyangemkeun pangajak Kang Rojali teh. Ih, Yat. Manusia mah di mana-mana ge sami, ukur kagungan kahayang sareng cita-cita. Kanggo ngahontal eta kahayang taya di jalan iwati kedah usaha, metakeun akal tareka. Perkawis hasil sareng henteu mah urang sangakeun ka Allah nu Maha Kawasa. Kitu we Yat, teu kedah ngaraos seunggah, teu kedah seueur emutan. Nu penting mah tekad urang sae. Yati ungut-ungutan. Ayeuna mah beuki marti kana maksudna Rojali. Geus kitu pok nyarita deui. Ayeuna abdi ngahartos mangga sejang ngiringan we. Nuhun ai ka hartos mah atuh. Tos cekap sakitu we nya, hiu urang wangsul ayeuna mah. Da parantos diajan parantos wareg. Cek Rojali bari tuluy ngagupayan ka pelayan, torojol pelayan nyampeurkeun, sanggeus utang itung creng dibayar ku Rojali. Lihat dah urang wangsul. Mangga Kang. Duanana kaluar ti warung, celak kana motor dius ngajugjug ka imah Yati. Bari mawa hate nulugina, Yati beuki gumira sabab aya Rojali nu tuluy-tuluyan jadi panghibur kana hatena. Sarta jadi gunung pananggeuhan atuh kasedih jeung kasusah teh, beuki lila beuki ngurangan sarta kapercayaan kana diri pribadi daratang deui. Para mitra kaum dangu, waktu tuluy nyerelek. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Kahirupan Rojali jeung indung bapana beuki maju, kitu deui kahirupan Lia jeung adina. Estu lancar taya halungan harungan. Taya halangan naon-naon lantaran Ridwan bener-bener ngajalankeun janjina. Tanggung jawab kana kahirupan Lia, komo sanggeus Lia mere jawaban ngeunaan maksud Ridwan mah, kaayaan tambah lancar jeung mata kreug-kreug. Sabab Ridwan jeung Lia geus resmi silih pihapekeun diri, silih kaitkeun ka asih hati. 2 tahun timang saharita Ridwan datang ka Lia dibarengan ku kolotna. Nu maksud rek ngalamar sarta langsung nangtukeun poe kawin. Lia teu bisa nolak malah bebungah we nu aya lantaran manehna beuki reug-reug bisa jongjon ngurus Yati adina. Sajabati kitu Lia geus teu boga halangan deui. Lantaran kuliah teu dituluykeun nepi ka meunang gelar sarjana lengkap. Cukup nepi ka sarjana muda. Lia leuwih mentingkeun Yati sina terus jujur sakolana, hayang nyumponan harapan indungna jeung lanceukna teh. Akhirna dina hiji waktu nu geus ditangtukeun Lia jeung Ridwan laksana kauntun tipung katamang beas, laksana kapidurian. Tepung lawung di balai nyungcung ngucapkeun janji yen rek satia satuhu dina raraga ngambah sagara rumah tangga. Gancangna carita Lia jeung Ridwan geus tetep tumetep di hiji imah. Ngamimitian hirup anyar ngawangun rumah tangga nu jadi panyileukan beurang jeung peuting.
Satadina Ridwan terek ngajak pindah ka imah manehna, nu memang geus disadiakeun ti anggalna. Tapi Lia teu satuju lantaran melang ka Yati ari kudu cicing sorangan mah. Akhirna sarerea satuju matuh di imah Lia bari ngasuh Yati. Dina hiji mangsa Ridwan kakara balik ti kantor, Lia geus nyadiakeun cai teh sagelas dina meja. Gek Dariuk kalayan tumanina katempona bangun anu gumbiranaker, mata kreueus pikeun kula wargana. Lia, ka mana Yati? Niasa ti isin kieu geuning? Ridwan nanyakeun adi beuteungna nu memang harita teh jempring naker teu cara biasana. Teu aya Kang, tadi teh disamper ku Rojali. Nyariosna mah bade ka Gedung Merdeka aya acara kanggo para mahasiswa seurna teh. Bade aya peryogian naon Kang? Nya moal naon nanyakeun atuh. Pedah teu katingali, nyakeun bayar geus puguh mah. Ari kuliahna teh sabaraha taun deui cenah nya meuni asa tereh beres ceuk Kakang mah. Upami teu lepat ngetan mah kantun sataun deui. Mugi-mugi we tahun payun sing beres sarta sing lulus. Nah bade naon naroskeun kuliahna? Ceuk Lia teu weleh panasaran. Lantaran Ridwan bener-bener merhatikeun ka Yati tara antepan atawa mangsa bodoh. Kieu nu sanyana mah, kamari Akang teh tepang sareng Payuda di kantor pajak. Anjeunna ngobrol ngalir ngidul jeung Akang. Akhirna tepi kana masalah barudak ite. Payuda teh naroskeun kumaha cenah persiapan urang natos aya rencana atawa acan. Tah naros kitu Payuda teh. Ari Akang teu bisa ngajawab da, teu terang kana urusanana. Ceuk Ridwan dari anaker. Hayang badami ngeunaan Yati. Lia jadi hareuwaseun, ari ngadenge kitu mah sabab can mikir-mikir kana urusan eta. Keke, nah kumaha saur Payuda teh Kang? Nyaurkeun perkawis naon kitu? Kieu Lia. Anjeunna teh beuki dieu teh beuki sepuh saurna teh. Kana usaha parantos suda, kana kagiatan naon-naon tos ngirangan. Malah munjang Rojali geus tamat mah kuliahna, perusahaan Payuda baris dipasrahkeun ka putrana. Saterusna Payuda palayeun senang-senang cenah di bumi bari ngasuh putu. Tak ieu nu diarep-arep ku anjeunna teh, palai geura kagungan putu panginten. Janten palae nganikahkeun atunya? Tah kitu meureun eta ge. Ari ceuk kasarna mah, ari nu diharepkeun ku Payuda, taya deui lianti Yati nu geus lila kenalan jeung Rojali. Tah kumar lantaran kitu Payuda naroskeun, kumaha kaayaan urang ayeuna? Ceuk Ridwan tambah Daria hayang geura meunang putusan. Janten kitu maksud Payuda teh nya. Ayeuna mah kahartos ku abdi ge Kang, tapi teu tiasa mutuskeun urang mah margi nu kagungan gagasan oge sareng urang, sanes urang namung jenisna. Janten nyatana Yati sareng Rojali. Mun palai jelas malah urang taroskeun ka Yati sareng ka Rojali. Tak kitu Kang? Ya bener, memang kudu kitu alusna. Tapi ieu mah badami uduaan we nya antara Akang jeung dia. Da meureun lamun geus barudak satuju meureun urang-urang keneh nu kudu tanggung jawab mah. Da urang minangka kolot-kolotna. Nah kumaha mun geus kieu? Naon nu kudu dipilampah ku urang? Nah perlu pikeun narek ka barudak. Kantenan periogina mah da memang kitu kedahna. Ngan ari sikap abdi mah kieu Kang, perkawis nikahkeun mah gampil. Nu penting mah kada aya heula persiapanana. Di barudak nu bade ngajalankeunana atuh sajabi ti kitu. Kedah terang heula kana urusan kuliah barudak, eta teh kan nu peryogi mah. Keun atuh. Ke urang teroskeun ka Yati. Nah kumahanya ceuk Ridwan bari tuluy nginum kop kana rokok keretek serebung udud. Keur kitu kadenge aya sora motor di buruan barang direret tetela nu datang teh Yati jeung Rojali. Tekung silila duanana arasup ka tepas, gek Dariuk kalayan tumanina. Tas dimarana ieu Yat, aya pesta, ceuk Ridwan miheulaan tumanya geus teu sabar hayang badami urusan tadi teh. Maksud di Gedung Merdeka Kang, aya acara kanggo mahasiswa nanging abdi mah teu lami di dituna da asa teu raraos terasa wangsul. Muhun Kang Yati sapertos teu damang Kang, salirana panas, ceuk Rojali. Nerangkeun manehna hariwang bisi Yati katutuluyan. Kade ulah lalawora atuh pariksakeun atuh ka dokter. Teu kedah Kang. Da ieu mah capek teuing rupina mah pedah kamari kirang monok. Ceuk Yati teu daekeun ari dititah ka dokter mah. Nya teu nanaon atuh Akang rek ngajak ngobrol ka Yati jeung Rojali.
Malah mah bieu teh tas diupat jeung tetehna sababaya masalah nu perlu dibadamikeun kalayan daria. Yati jeung Rojali silih reret duanana ngarasa kaget jeung reuwas. Bisi aya masalah nu matak riweuh kana pikiran. Mangkaning dirina sorangan keur meujeuhna riweuh nyang hareupeun ujian naek tingkat. Dupi abdi kacana kitu Kang. Nah kedah ngiring badanten, Rojali nanya bangun asa-asa hatena teu puguh rasa. Hayang balik tapi kagok ku Ridwan nu ngajak badami. Kantunan atuh ayi. Margi ieu perkara teh aya hubunganana jeung ayi. Kieu maksud akang teh ayi. Kamari akang teh tepung sareng tuang Rama sarta ngobrol lami pisan sareng akang. Dupi nu janten persoalanana nyaeta hubungan ayi sareng Yati. Tak kitu ayi. Ceuk Ridwan bari neuteub ka Rojali nu colohok bari kerung. Oh, kitu teras kumaha tuh Kang? Akang bade naros ka ayi sareng ka Yati, kumaha perkawis kuliah teh aya kamajengan atanapi henteu? Aya kasulitan atanapi henteu? Perkawis kuliah mah biasa wae Kang, teu aya nu janten masalah. Nanging nu mata kreuwas teh tina perkawis disauran ku akang. Nah, kumaha atuh salaresna? Saena mah jelaskeun we tu ayeuna. Rojali geus teu sabar hayang geura nyaho kana urusan pokona. Heuga tuh, ku akang rek dijelaskeun sakaliannya. Tuang Rama teh geus teu sabar hayang geura mangku putu. Kamari naroskeun ka akang tina persiapan ngeunaan hal eta. Tapi akang teu tiasa ngajawab sabab akang sorangan gumantung ka ujang nyaeta kaya ka ayi sareng Yati. Nu matak ayeuna mah tumanya ka ayi teh. Nah, kumaha tina urusan kuliah? Kumaha urusan nu sejena? Tah kitu. Oh, perkawis eta. Nya kitu ye cing caritakeun atuh ka akang. Ari abdi mah mentingkeun kuliah wae heula Kang margi abdi teh izin ku pun bapa nu omat-omatan kedah leres-leres diajar. Memang eta ge tos nguping abdi teh pun bapa hoyong enga-enga nikahkeun. Nanging abdi teh teu sanggem hoyong beres heula kuliah. Pamiti aya wagelan mah taun payun abdi teh rengse kuliah, kitu deui Yati. Janten perkawis nikah mah abdi teh teu acan siap Kang. Rojali tegas ngajawabna. Ridwan teu buru-buru nyarita manehna ukur ungut-ungutan bari seuri leutik, ret ka Yati, ret deui ka Lia. Muhun Kang Ridwan, abdi kitu acan siap sawios engke upami parantos rengse kuliah, da moal ka mana deui? Ceuk Yati bari nyerenge. Oh nya kahar ti atuh ku akang we. Syukur ari kitu mah akang ge da teu wani maksa. Bisi matak jadi gangguan kana diajar. Malah mah akang teh miharep ka ayi jeung ka Yati sangkan bener-bener dina diajar supaya kahontan nu dicita-citakeun. Pek teruskeun heula perjuangan, engke mun geus rengse mah moal burung lancar. Keun lah teu kudu jadi pikiran, lantaran payuda ge ukur ngobrol kosong tama nganggur tak kitu. Ceuk Ridwan Daryanaker, hatena ngarasa reueus boga adi nu pipikiranana leuwih maju. Saterusna Ridwan jeung Rojali para mitra harita teh ngarobrol ngaler ngidul dibarengan ku sempal guyon gogonjakan. Suka bunga taya kasusah, sanggeus rada lila ngobrolna Rojali amitan tuluy balik ka imah. Para mitra kaum dangu, saterusna Ridwan jeung Rojali ngarobrol ngaler ngidul. Dibarengan ku sempal guyon gogonjakan, suka bunga taya kasusah. Sanggeus rada lila ngobrolna Rojali amitan tuluy balik ka imah. Kocapkeun Yati manehna asup ka kamar bangun lungsenaker. Goledag ngagoler dina kasur. Panon molohok neuteub lalangit ari lamunan kumalayang kanu anggang. Nyawang kanu can puguh karuhan tapi lila-lila balik deui kana urusan tadi. Atuh pipikiran jadi pabaliut teu puguh. Nah kumaha ari payuda make naroskeun Kang Ridwan sagala. Apaan geus puguh aing teh can beres kuliah atawa Kang Ridwan anu boga pokal kitu. Tapi ahkeun bae da taya rugina. Mana kitu ge satujueun kana pamaksudan aing. Henteu kawas teh eni jenatna. Ka aing teh teu boleh ngahalang-halang, muga-muga we ayeuna mah lancar. Ceuk Yati ngomong sorangan. Kuniang hudang leos ka dapur baranggok jeung karto. Hate Yati jadi nyeredet, pok nanya bari neuteub. Mang Karto, nuju naon menih kawas nu ngalamun wae geuning? Ah, dan tu ngalamun Mang Meneng. Ngaulang,
Bingung tuh aya batur. Dan tuh ade kedang ngomong sorangan mah. Kumamun disangka gelong ke ngedadak ku batur. Panto beres. Aya naon neng ke dapur. Mangga bilia kepalai. Cerioskeun ka Mang. Ceuk Mang Karto bari melong. Katempo kawas nu gugup ari sabab. Nusanya namah memang bener keur ngalamun inget ka anak nu can kanyahoan nasibna. Mamang mah sok kitu sok api-api wae ka abdi teh nya. Da sanaos deungangkeun oge, abdi mah teu tos tiasa negu atuh Mang. Yen Mamang teh nuju aya nu diemutan, ngemutan naon Mamang? Henteu neng henteu teu aya nu diemutan. Iwa teh nuju ngelamun Mang teh, henteu pugu ieu teh. Tos lah henteu data taros, dupi neng bade naon ya? Mang atuh ari kitu mah abdi teh moal seueur saur nya henteu pugu-pugu. Kieu Mang abdi teh tadi tos ngobrol sareng Kang Ridwan. Kitu deui sareng Teh Eni. Ari nu janten masalah saja deui ieu ti perkawis hubungan abdi sareng Kang Rojali. Taina abdi bade naros ka Mamang. Kumaha pemi abdi laksana ngajodoh sareng Kang Rojali. Mang Karto satuju atawa nepi henteu? Cek Yati geus teu asa-asa nyaritana. Malah asa leuwih teger hatena mun ngobrol jeung Karto. Puguh Karto meninga jenghok sabab teu nyana rek ditanya kitu da samemehna mah tara pipilueun. Neng. Mang mantu wantun ngaluluhuran ka Neng. Bade kitu bade kieu ge nyanggakeun. Taina Neng ngagungan maksad kitu. Tangtos we Mang setuju. Teu tiasa naon-naon iwati ngiring ngaduakeun. Mugi-mugi cita-cita Neng sing penekanan, sing laksana sapaneja. Kitu Neng pamadegan Mang mah. Jawab Karto dari pisan. Hatena karasa lumenyap lah kawas rek mangih kareuwas. Nuhun atuh Mang. Abdi bingah ari kitu mah tapi kumaha pamanak Mamang perkawis Kang Rojali? Yati tuluy tumanya. Hayang ngakurkeun pamanggih dirina jeung pamadegan Karto. Sae Neng, Den Rojali pemuda nu sopan, pinter, jujur sareng tiasa dipercanten. Tahun-tahun Mang kenal sareng anjeunna. Tapi ento kantos nguciwakeun malima dina mangsa tuang ramanto damang, Den Rojali seueur jasana ka urang sedaya. Taku margi kitu Mang setuju. Setuju pisan upami Neng aya maksad ngewangun rumah tangga sareng anjeunna. Laras teh Mang? Yati bangun teu pati percaya. Tapi hatena ngarasa reueus boga papacangan dipuja ku Karta. Gila res Neng. Mang mantu ento ngabodo-bodo. Mang moal makan yang gemkeun tok leres. Kanggo naon moal aya muruhan. Eta mah kitu, Mang seleresna nyerios. Nuhun atuh Mang da leres pamadegan sareng abdi ge kisah pamadegan. Doakeun nya supados maksad abdi tinekanan sing laksana ngahiji sareng Kang Rojali. Mugi-mugi kuliah abdi sing lancar tahun payun abdi ujian. Wah, didoakeun pisan ku Mang Neng. Mugi-mugi sing laksana sakumaha nu dicita-citakeun. Mang to tiasa ngabantu langkung dikitu margi ukur pidoa nu kapibanda ku Mang. Ceuk Karto bari dumareuda. Ras inget ka Rojali nu jadi anakna nu beuki lila beuki ngalangkang dina sawangan. Nuhun atuh Mang pidoa langkung ageng pangajina batan harta. Abdi bingah aya keneh nu ngaduakeun kana kasayan. Mugi-mugi sing dikabul ku Gusti Nu Maha Kawasa. Mang, punten pangdamelkeun cai asem kawaknya. Abdi rada lieur hoyong anu seger-seger. Ceuk Yati bari rarat-reret kana wadah samaran. Oh mangga Neng, da seueur ari asem kawak mah. Ke urang adamel. Karta nyadiakeun cai asa kerang kana gelas gede. Tuluy make gula jeung asem kawak ari Yati ngaleos deui ka kamar. Goledag ngagoler dina kasur, ayeuna mah hatena tentrem, pikiran tiis jeung gede harepan. Cagtuna heula kaayan Yati jeung Karta, ayeuna urang nyaritakeun Rojali. Rojali nu geus aya di imahna harita teh pasosore. Manehna ngahuleng sorangan di tepas bari nempokeun japati nu pating telenen dina suhunan imah tatangana. Ari pikiran Rojali kumalayang kanu anggang ngalamun kanu jauh, nginget-nginget kana lalakon nu geus karanapan. Ras de inget kana omongan Ridwan nu nyaritakeun perkara manehna. Kudu kumaha aing ayeuna ye bet asa aya nu ngabebereg ye. Aing teh kuliah can beres, kawajiban loba keneh nu can dijalankeun. Tapi kalah ka ngadenge beja nu mata kaweur. Kudu kumaha nya? Ceuk Rojali ngarampatarangna, manehna bingung yang hareupan kanyataan. Padahal mah geus teu kudu mikirkeun naon-naon lantaran sakabeh pangabutuh aya nu nyumponan.
Tapi Rojali kekeh can teteg hatena lantaran asa can panceg nangtungna. Loba keneh nu kudu direngsekeun salah sahijina manehna inget kanu jadi indung. Nu beuki lila kalah ka beuki jauh teu kanyahoan beja-bejana acan. Rojali aya niat rek balik heula ka lembur Cileutik. Susuganan aya bejana ti urang lembur, tapi ripuh ku pangajaran nu teu weleh jadi bang baluh ka dirina. Barang keur ngalamun kitu torojol payuda nyampeurkeun geek diu gigireun Rojali. Memehnya carita nyeungeut heula padudan. Sarebung haseupna menimulek katempona bangun nikmateun pisan ududna teh. Para mitra kaum dangu, harita payuda tuluy nyarita. Kunaon ngahulang wae Ujang? Aya nu dipikiran? Muhun pa abdi teh ngemutan ka sauran Kang Ridwan. Naleres kantos patepang sareng apa? Rojali malik nanya hatena deg-degan. Bener. Kungsi tepung jeung bapa di kantor pajak. Nah kumaha kitu jeung aya naon deui? Meni asa rareuwas teuing. Payuda kerung bari neuteub. Kieu Pak, derak-dak Rojali nyaritakeun obrolanana jeung Ridwan kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Cakakak payuda gumujeng. Nah, make jadi pikiran deing Ujang. Keun bahay teu kudu susah, bapa mah ngobrolkeun kitu sotenan. Itung-itung ngadeuketkeun tali mimitran. Ari bapa maksud derek ngalalanya hubungan bapa jeung pihak Neng Yati. Ai soal kawin mah iraha deui we, da bapa ge ngarti atuh. Hidup teh kudu cacap heula kuliah, sabab hiji-hiji jadi tanggalan pikeun bapa iwa di hidup sorangan. Rek saha deui nu jadi gaganti bapa mun lain hidup. Mun kartos nanging kumaha atuh abdi teh ayeuna Pak? Teu kudu panjang mikir, geus we diajar sing bener. Urusan eta mah engke ge beres, sabab geus aya patokanana. Ceuk payuda teu weleh marah mainanakeun anu sugema mana. Mangga tuh pami kitu mah abdi bade tumut kana piwejang bapa. Nanging abdi mah bade terus terang we Pak emut kapun biang upami kawidian mah hoyong wangsul heula sakedap. Manami aya wartos di lemur tina perkawis pun biang. Kitu maksud de Pak. Rojali terang-terangan ngedalkeun pamaksudanana. Reka lemur? Lain geus eueuh inung Ujang teh. Reka saha kadituna boga keneh dulur? Payuda kerung heraneun. Henteu teu gaduh dulur di lemur mah Pak nanging ari kenalan mah seueur. Sarta tiasa nepangan ka Pak RT atana pinu sanesna. Atana pinu pangan sesepuh lemur. Abdi bade naroskeun perkawis pun biang menawi aya wartosna we kitu maksud de. Nah iraha reka lemur teh jeung sabara poe di dituna. Pamikawidian mah pageto dinten Minggu moalami Pak paling oge sadinten lah da di direpot oke ku pelajaran. Oh nyajung wae atuh ari keukeuh mah. Paluruh sing bener susugan aya beja jeung laratanana nu jelas. Ngan kabeh sing apik jeung taliti ulah gagabah jeung sologoto. Mun geus puguh aya laratan buru-buru balik ka dieu nya. Sabab hidup boga kewajiban kudu diajar nu bener. Atur nuhun Pak abdi ngartos kana maksud bapa. Rojali hatena ngemplong. Geus aya paidin ti payuda pikeun maluruh anu jadi indungna. Saterusna Rojali jeung payuda ngobrol ngaler ngidul kanu teu puguh, malah mah keur kitu teh jebul busuhami atuh beuki ragot ngobrolna teh para mitra. Kocapkeun dina poe Minggu Rojali geus sagedang dan memeh init bebeja heula ka payuda jeung busuhami. Dius init kana motor ngajugjug ka lemur Cileutik krek maluruh nu jadi indung. Gancangna carita. Rojali geus tepi ka lemurna. Langsung muru ka imah Pak RT tapi teu kasampak nu aya iwati anakna nu leutik keneh. Leos ka imah Haji Bana kaparengan aya keur nungguan poe suu. Assalamualaikum. Rojali uluk salam. Waalaikumsalam. Bagea teuing Ujang iraha sumping. Haji Bana moro kanu datang paroman marah mai ngarasa sono. Rojali munjungan bari ngajawab. Nemejol Pak Haji ngahaja ka dieu ngadeusan ka Pak Haji. Hai nuhun Ujang atuh hoyap ka jero. Kalacat Haji Bana unggah. Dituturkeun ku Rojali gek dariuk dina kursi. Tekung silila torojol Bu Haji nyampeurkeun sanggeus ngabagiakeun ka Rojali ngaleos deui ka dapur rek nyokot susugu.
Aduh. Asal lawas tilawas, Ujang. Di mana urang ayeuna teh? Haji Bana ngamimitian ngajak ngobrol bari teu waleh ni tenan tangtungan Rojali nu memang mata kataji bersih jeung sopan. Leres Pak Haji duka sabaraha taun abdi teu ka dieu. Abdi tarang ngetang waktos margi riweuh ku kuliah. Lah pakulian maklum di Bandung anu matuh teh diajar usaha alitan kana icalan di kota. Cek Rojali teu ngabejakeun nu sabenerna. Oh nya nuhun atuh ari geus bisa usaha sorangan mah Ujang. Tapi Bapak ge ngarasahanya ka lantaran tuang ibu sareng tuang Rama. Estuning plengles we eueuh beja-bejana acan. Malah Pak RT kungsi maluru ka Bandung sugan aya laratanana lapang tepi ka ayeuna teu aya bejana. Malah urang dieu mah geus tarayeru inget sigana teh bakatku geus heubeut teu tepung. Kumari Ujang sareng saha di kota teh atuh? Cek Haji Bana nerangkeun ngeunaan Bisar mijeng Mangkarta nu memang teu aya beja teu aya carita. Barang ngadenge kitu Rojali meningah ruk bingung sabab ku caritaan bieu ge geus cukup jelas yen indungna teh taya laratan jeung nu jadi bapana teu puguh dumukna jeung di mana ayana. Harita Haji Bana tumanya, "Nah kunaon Ujang? Aya kasusah?" Haji Bana tumanya deui. Teu Pak Haji ngan eta we abdi teh reuwas nguping kasauran Mama Haji neme. Naleres pun biang teh teu aya laratanana. Margi saleresna mah abdi teh bade tumaros ka Pak Haji manawi uninga we kana laratan pun biang. Cek Rojali bari mencerong. Hatena lumenyap. Oh, bade naroskeun tuang ibu. Nya eta ku Bapak ge tadi dibejakeun teu aya bejana ka dieu oge. Boh Bisarmi, boh Mangkarta, estu lebeng. Kawas nu geus taya di kieu nada teu aya pisan laratan. Cigana mah ngumarakan jauh atawa memang geus maot. Ngan Bapak mah teu nyaho, di mana maotna jeung eueuh bejana deui ongko. Kumaha kinten-kintenan numutkeun praosan Pak Haji pun biang teh jumeneng keneh atanapi henteu Pak Haji. Rojali beuki pono karepan. Ih, duka teuing Ujang Bapak mah moal kumaha ninangtukeun. Margi urusan eta mah anging Allah anu Maha Uninga. Ayeuna mah kieu we atuh Ujang, mun Jang Rojali teu acan pendak wae sareng tuang ibu, cobi pilarian deui di Bandung. Tataroskeun sugan aya nu kenaleun. Da yakin tuang ibu teh ngumarana teh di Bandung, margi di Sumedang mah teu aya Ujang. Bapak ngaduakeun pisan muga-muga Ujang sing buru-buru liung pulung jeung jadi sepuh. Tah kitu kae nasihati Bapak mah Ujang. Rojali teu nemal deui. Manehna ngeluk tungkul bari nginget-nginget kana kajadian nu geus kaliwat. Kacipta keneh basa manehna mimiti lunta ti imah ninggalkeun indungna. Ayeuna nasib indungna teu kanyahoan teuing di mana ayana. Ulah sedih Ujang. Sabab mun Allah ngeresakeun mah isuk page toge baris patepung sareng tuang ibu. Ayeuna mah ngadua wae sing husu. Ulah petotnya neneda kanu Maha Kawasa. Sangkan Ujang tepung jeung nu jadi indung. Hatur nuhun Pak Haji, abdi nampi kana piwejang Pak Haji. Moalami atuh Pak Haji mangatu permios. Rojali cengkat maneh narek balik deui ka kota. Nah, teterehan deui. Keula atuh apancan ngaleut-leut acang Ujang teh. Ongko sono keneh Bapak aja Ujang. Haji Bana hanya kaleun. Sabab hayang nanya leuwih loba tina urusan Rojali. Hatur nuhun Pak Haji cekap sakieu we lah permios Pak Haji. Nyari keukeuh peuteu kemabral atuh sing salamet di jalannya Ujang. Rojali teu betaheun lila di imah Pak Haji Bana. Lantaran hatena jadi teu tentrem. Pikiran ngadak-ngadak rungsing rusras inget ka alam nu geus kaliwat. Aya di lemur cileutik teh ukur matak nyuat-nyuat kana katunggaraan. Harita Rojali ngaleos init diteuteup ku Haji Bana bari gogodeg. Akhirna Rojali ngiles dina pengkolan. Tuluy leumpang mapai jalan tengah rek ngajugjug deui ka Bandung. Barang tepi ka hareupeun warung aya hiji awewe nu ngageroan bari gugupai ti jero warung. Ujang ka dieu heula sakedap Ujang.
cenah sorana tarik meninong toreng. Reg Rojali eureun heula bari melong ka warung. Manehna teu apal kana eta sora jeung teu nyaho kanu ngageroan. Ai Ujang ka dieu nah teu kalah kacolohok. Yap ka dieu sakadap Ujang. Nu di warung ngagero deui. Rojali jadi penasaran bus ka warung gek diuk dina bangku. Bari melong ka hiji awewe nu geus huisan. Rojali nginget-nginget ka eta jalma, akhirna inget eta teh Bi Emot tukang warung teh. Oh, ieu teh Bi Emot bade aya pikir saeunaon naon Bi? Aduh, bener Ujang ieu teh Bibi Emot teh ya. Mun degig ari geus beunghar mah ieu, poho ka bibi nu anger we jiga kieu Ujang. Murid di mana Ujang teh? Mun jiga nu rusuh naker. Eta emut ka bibi. Nu sok dianyukan beas geuning ku janatna tua ibu Ujang. Ceuk Bi Emot nyarita janji engab. Kawasna teh teu dipikir heula puguh hate Rojali meninggal lenyap. Ngadege indungna disebut jenatna kawas nu geus maot wae. Bi, abdi emut ka bibi tadi mah teu naroso teh da teu katingal. Ongko abdina teu rarat-reret hapunten we rusuh abdi teh Bi. Nya hapunten we tuku bibi diganggunya. Margi bilih teu tepang deui hese milarianana. Tadina kaparengan bet ngalangkung atuh bibi teh wingah. Nu mawina jan teh sopan dikapaksa gogorowokan ngageroan ka Ujang teh aya perlu penting puguh bibi teh. Ceuk Bi Emot diuk. Teu jauh ti Rojali nu hatena deg-degan. Atuh saurkeun naon maksud bibi teh? Ujang teh putra Bisarmi teh sanes? Bi Emot kalah kananya deui. Muhun abdi putra Bisarmi na aya naon Bi? Kieu Ujang. Kapungkur teh nalika tuang ibu ju benang kenehnya. Kagungan hutang ka bibi tilas tuang sareng kaperyogian sanesna. Nanging guru ki kadanget ieu teh acan mayar ieu Ujang. Margi ka bujeng teu aya. Tah kumargi kitu supados teu janten abot ka anjeunna bibi teh ngahaja menggat Ujang bade nyuhunkeun artos. Ku jalan kieu hutang tuang iburuna sarta moal janten mamala di alam baka. Tah kitu Ujang. Sae maksud bibi teh? Cek Bi Emot meuni teu kireum-kireum. Nyarita padu harus atuh puguh Rojali para mitra sadaya meningah huleng. Lantaran indungna disebut kari jenatna. Nu ngandung harti yen indungna teh geus mulih ka jati mulang ka asal alias geus maot. Hate Rojali jadi tagiwur pikiran kumalayang kanu teu puguh. Kekebi. Nah make nyarios kitu nah yakin pun biang parantos pupus. Terang pisah ari bibi. Ih, urusan eta mah teu kedah seueur saur Ujang da sadayana oge parantos pada terang. Yen tuang ibu teh parantos teu aya. Ayeuna mah urus we heula hutang supados henteu janten mamala di akhirat. Ceuk paripaos bisi aya gantar sirungannya. Aya sanes gantar sirungan ieu bisi aya tunggu sirungan catang supaan kitu ceuk paripaos aya gantar kakaitan. Cobi ku Ujang emut ieu nya upami tuang ibunya nak hutang ka alam akhirat, kumaha cobi akibatna? Tangtos Ujang langkung uninga panginten. Tah kumargi kitu jeung tibatan jenatna nu janten mamala ka tuang ibu langkung sae lunasan we ku Ujang. Bumi Ujang kersa ngalunasan mah hartosna Ujang teh babakti kanu janten ibu, tah kitu Ujang. Ceuk Bi Emot meuni keukeuh. Nu diurus teh ukur piduiteun bae. Perkawis eta mah kahartos pisan ku abdi ge Bi, keun gampil, teu kedah salempang. Mung abdi teh aya bade nutna bade taroskeun, nah yakin pun biang teh parantos pupus. Ti saha nguping wartos kitu atuh mingadangu wartos kitu? Upi Ujang sangem ngalunasan hutang tuang ibu. Astagfirullahalazim. Nah kabina-bina teuing Bi piraku teu percaya ka abdi. Keun ulah salempang sanggup mayar hutang indung kuring. Moal burung nilunasan ayeuna? Jawab heula pertanyaan kuring. Rojali jadi keheuleun. Ambekan meningah hega kasedekeun ku amarah. Ih, ulah bener Ujang da bibi ge ngartos ieu. Nuhun atuh ai kersa mayar mah bibi teh bingah pisan. Kieu salosna Ujang perkawis tuang ibu mah memang jelas tos maot. Margi urang dieu mah sadayana oge parantos pada terang, malah mah parantos parohoeun deui ka Bisarmi bakat ku geus heubeul we teu aya wartosna tah kitu Ujang. Rojali ngahuleng. Manehna jadi bingung lantaran katerangan ti Haji Bana jeung ti Bi Emot kacida pisan toja iahna. Tungtungna duanana ge matak cangcaya jeung matak bingung. Nah mana nu bener? Rojali teu bisa milih kalah ka ngahuleng kawas nu katenung. Ujang sok atuh geura bayar heula ngalah tereh rengse.
Bimot teu sabar kawas nurek meres ka Rojali nu keur bingung. Bi perkawis hutang pun biang tangtos dibayar, ulah salempang. Da abdi ge sanes jalmi gelo boga keneh rasa tanggung jawab. Tapi sing sabar heula we sabab abdi ngarasa reuwas nguping wartos ti bibi ngeunaan pun biang. Ceuk Rojali bari mencerong. Sorot panon semu hurung. Ih, nah make nyarios kitu Ujang. Na teu acan terang kitu. Teu acan bipangna datang ka dieu ge bade maluruh pun biang nah di mana ayana sareng kumaha nasibna. Ku abdi teh teu acan kanyahoan. Oh, janten kitunya. Nya ina mah kitu atuh Ujang da geus kanyahoan ku wiwinya. Yen tuang ibu teh parantos teu aya di kieuna, teu kedah dipaluruh deui da moal kapenak ieu. Mending bayar we heula hutangna supados tereh lugina. Bimot teu boga ras-rasan. Nyarita padungeunah keur sorangan bae. Sabaraha hutang pun biang teh? Kapungkur teh nganyuk beasa gantang hargana nuju 75 perak saleter. Ayeuna harga beas parantos 200 saleter janten etang we ku Ujang sabarahaeun meureun. Cek Bimot bari kerung panon mencerong ka Rojali. 2.000 rupiah ku pangos ayeuna mah ya. Rojali ngaluarkeun duit lamaran 2.000 wungkul sok dibikeun ka Bimot. Beas malunas Ujang nanging hutang tuang ibu aya keneh. Naon deui Bi? Rojali ngarenya greuwas timur rasa cangcaya. Tilas minyak tanah, lauk asin, sareng nu sanes-sanesna, samara. Sadayana 600 rupiah, eta teh 200 kapungkur. Tapi benten deui atuh Ujang margi pangaos kitu marajeng. Eta mah we kumaha Ujang we lah etang. Nah janten sabarahaeun margi tos tahun-tahun lamina atuh. Sok hitung geui bilah sabarahaeun kabehna. Rojali jadi jengkel. Etang 1.000 Ujang bilih kirang tanapi langkung malah. Urang silih bewaskeun nya supados teu janten mamala ka sadayana. Rojali teu ngomong deui ku siwel ngabijilkeun duit 1.000 perak song dibikeun ka Bimot. Leos indit bari hate ngageremet. Teu pati rido ari ditagih ku cara kitu mah. Tapi mun teu mayar matak wiwirang bisik ku Bimot diucah Aceh ka jalma loba, akhirna matak goreng ka manehna. Rojali ngarasa sedih jeung bingung tuluy harita teh leumpang ningalkeun warung. Heran aing mah mana nu bener ieu nya. Beja ti hajibana atawa ti Bimot ya, aing rada cangcaya. Teu aya nu bisa dipercaya. Duh, mak. Na di mana atuh mate ieu kuring geus lila hayang patepung? Ceuk hate Rojali bari jongjon leumpang. Teu karasa geus nepi ka sisi lemur. Barang mengkol kaken cagok tepung jeung hiji jalma. Lalaki tengah tubuh mawa carangka dieusi sampu. Pok nanya bari melong. Mulih ti mana Aden? Nanya lira wae. Pokna bari ngarandeg. Wangsu ti Cileutik mang milaripun biang ieu teh tapi teu aya geuning. Jawab Rojali. Manehna ngarandeg heula panon melong ka eta lalaki nu tetela anyar pinangih da teu apaleun. Oh, milari tuang ibu na saha kitu? Sarmi jenengan teh nanging teu kapenak di dieu mah. Oh, Ujang teh putra Bisarmi? Nya moal kapenak atuh Ujang da tos teu aya Bisarmi mah mali mah tos lami pisan. Awa tos teuing nya. Naleres tos teu aya mang iraha pupusna. Rojali beuki sedih. Lantaran ngadenge beja nu matak runtag kana hate. Ari iraha-irahana mah mangge teu terang, margi mang mah di dieu teh ngumara. Nembe 2 tahun lamina nanging teu terang ari kanu jenengan Bisarmi mah da sok diobrolkeun ku batur. Dupi mamang saha jenengan abdi masak teh teu kena. Pun ocen katelah mah kawit mah ti lemur Cidempet. Ngumara ka Cileutik teh peda gaduh bojo ka urang dieu Ujang. Biasa we duda jeung rana Jang. Dupi Ujang bade teras ka mana tuh ayeuna? Eta jalma malik nanya bari teu weleh neuteub ka Rojali. Paingan atuh abdi teu kenal da geuning enggal keneh. Nun atuh mang teh setepang sareng abdi mugi-mugi we kapayun aya gunana. Abdi teh ayeuna mah bade ka Bandung bade milaripun biang. Ceuk Rojali keukeuh rek neangan indungna sabab ngarasa yakin yen indungna Bisarmi can mau. Nya moal kapenak atuh Ujang da tos teu aya. Nya mugi-mugi we sing ditepangkeun sareng kuburanana. Laras kedah kitu ka ibu Mojang, ulah sok tamelar pamali. Nuhun mang atuh permios. Rojali teu talangke geuwat nuluykeun perjalanan. Lantaran teu hayang ngobrol leuwih lila, matak nyuat-nyuat kana hate. Ari salalaki nu bieu ngobrol jeung Rojali teu buru-buru maju deui kalah kamali ka Rojali. Neuteub kanu init para mitra bari ngupat dina hate.
sanggeus rada lila kakara init deui muru ka imah. Para mitra kaum dangu gancangna carita Rojali geus tepi ka hiji tempat nu dititipan motor kalayan teu miceun waktu deui. Dius ngajugjug deui ka Bandung bari mawa hate nu kaweur lantaran inget wae kana omongan-omongan Bimot anu netelakeun yen idungna parantos maot. Sadatangna ka imah teu loba omong langsung asup ka kamarna. Keblug mebeutkeun maneh kana kasur. Panon kucap kiceup neuteuk lalangit ari pikiran masih keneh aya di cileutik. Malah mah kekecapan Bimot kadenge keneh meuni jentre nyebutkeun jenat Nabi Sarmi. Ucapan ieu ngandung harti yen Bisarmi geus dianggap maot, geus teu aya di alam dunya. Nah nya mate geus maot, munnya di mana atuh maotna? Di mana kuburanana jeung saha nu mulasarana? Ma hapunten abdi, ceuk Rojali bari ngusap beungeutna. Teu karasa cipanon murubut menijuu. Keur kitu panto kamar aya nu ngetrokan kadenge sora Bu Suhami ngageroan ka Rojali. Korejat Rojali hudang tuluy nyampeurkeun ka Bu Suhami nu ngajanteng di lawang ka kamar. Bade pikir sanaon, Bu? Rojali semu gugu. Teu naon-naon ngan hayang nanya we atuh kumaha di lemur teh. Aya laratan atawa eueuh? Jeung di kunaon jiga tas ceurik? Manggi kasedih atawa kumaha? Bu Suhami melong ka Rojali ngarasa panasaran jeung nyaah pisan. Hayang nyaho kana hasil panalungtikan Rojali. Leres Bu abdi teh mendak kasedih margi Rojali teu kebat nyarita koloyong ka tengah imah. Gek diuk dina korsi Bu Suhami nuturkeun gek diuk bari nanya deui. Ulah asa-asa caritakeun ka ibu naon nu geus kajadian? Derek-dek Rojali nyaritakeun pangalaman tadi. Sakur nu katempo jeung kadenge dibejakeun ka indung kukutna. Puguh Ibu Suhami meuni colohok ngadenge kitu teh milu sedih ka Rojali. Jadi putusanna teh kumaha atuh Ujang? Nah yakin indung hidup teh geus maot? Atuh teu ditanyakeun ka nu sejen. Umawi matak bingung Bu margi katerangan ti urang cileutik teh teu sami. Matak sesah mutuskeunana abdi teh janten bingung. Na kedah kumaha nya da upami teu kagok kuliah malah bade teras nyuhunkeun widi we ka apa kali ka ibu. Bade ngalalana heula milarian pun biang, ceuk Rojali bak cabalaka. Tina awahing kumelang kanu jadi indung. Ujang, ibu ngarti kana maksud Ujang nu bieu dicaritakeun. Oge ibu teh ngarasakeun, milu ngarasakeun kumaha sonona nu jadi anak kanu jadi indung. Tapi wayahna ieu Ujang, pikeun ayeuna mah ulah boga pikiran kitu. Lain ibu teu panuju kana paniatan Ujang ngan ibu ngarasa melang bisi cita-cita Ujang reuntas di jalan. Mangkani ukur sataun deui pan kuliah teh. Lebar temen mun ituna teh da nurugi mah moal ibu atawa bapa, tapi hidup sorangan. Tah kulantaran kitu mun aya niat rek neangan laratan indung. Leuwih hade jaga we mun geus tumanina, mun geus resmi nyekel perusahaan nu bapa. Didinya najan rek micin waktu sabulan ge teu naon-naon. Asal usaha bisa lancar sakumaha ceuk karepan bapa. Tak kitu ayeuna mah Ujang, ayeuna mah sing suhud atuh nyiar ilmu, sing gancang diselesaikeun kuliahna, sangkan beres. Jadi ulah loba pikiran kadinya. Kitu maksud ibu teh, lain ngahalangan ka hidup lain. Lain ngahalangan sanaon teh kasono hidup kanu jadi indung lain ibu mah nya. Ngan kitu teh we mihapekeun hidup teh keur jagana. Ayeuna mah nu penting mah bereskeun heula kuliahna, geus kitu mah babari rek ditu ka dieu oge. Moal naon teh? Moal ngarasa melang kitu. Kahartos tage bunanging kumaha atunya da abdi teh keukeuh we. Hoyong ingat terang kana kaayaan pun biang. Pamiju meneng kene hoyong terang nasibna naha kumaha kaayaanana. Naha di mana ayana atuh pami parantos tilar dunya na di mana kuburanana. Ye sadayana hoyong kanyahoan ku abdi supados tentrem kana hate. Tah kitu maksud abdi teh Bu mugi janten uninga we. Ibu ge ngarti ieu. Malah leuwih ti ngarti sabab ibu ge bisa ngarasakeun kana perasaan Ujang ayeuna. Tapi narek tega ninggalkeun kuliah nungan kari sataun deui. Padahal eta jalan nu hade pikeun Ujang dina raraga ngaronjatkeun kahirupan. Cing pikir narek ngagugu hawa nafsu jeung perasaan atawa rek ngagunakeun uteuk anu waras.
milih pirugian atau milih piuntungan pek ku ujang geura pikiran cek Bu Suhami tuluy mapatahan ka Rojali sangkan ulah getas harupateun tangtos we abdi kitu hoyong ngorbankeun cita-cita Bu moal ngarurugel maneh sarta alim ngajaheutkeun manah apa sareng ibu abdi hoyong tamat kuliah supados laksana ngahonta sagala rupi cita-cita sareng deui nanging kedah kumaha kanggo naon teh iyalah supados abdi ulah emut wae kanu janten inung margi wartos-wartos nu katampi dinten ieu teh matak lieur kana sirah abdi Bu kieu we ujang aya namanya mun ujang bener-bener boga tekad hayang ngamajukeun diri dina sagala widang ujang kudu ikhlas ngorbankeun perasaan jauhkeun pikiran nu aya hubunganana jeung nu jadi inung puseurkeun rasa jeung pikiran kana pelajaran supaya kahonta cita-cita cara namun ujang keur inget ka inung buru-buru sebut ku sorangan yen inung teh ujang teh ibu nya yen inung ujang teh ibu Bu Suhami nunjuk kana dada sorangan pok deui nyarita mun aya nu nanya ku batur bejakeun inung ujang teh Bu Suhami kitu sarta teu meunang nyebut-nyebut ngaran sarmi lain ibu ngewa ka inung ujang lain ieu mah hiji cara pikeun naon teh mupus ingetan ujang ka inung anu asli keun sina jongjon di alam langgeng mun anjeunna parantos pupus sina tetep jeung salamet mun anjeunna jumeneng keneh tak kitu carana kumaha sanggup atawa henteu sanggem Bu lajeng kumaha saterusna mun rek sare ulah sok ngalamun kanu teu puguh tapi kudu bawacaan bari muntang tulung kanu maha agung ka Allah Subhanahu wa taala sangkan ujang dipaparin kakiatan dina ngamah kahirupan ieu sabab hirup di dunya teh teu cukup ku loba harta katenangan batin sarua pentingna jeung duit ku jalan kitu ujang moal kasiksa ku perasaan moal diudag-udag ku ingetan kanu jadi inung sakitu amanah ti ibu mah peke jalankeun Rojali ungut-ungutan pikiran ngolah amanat Bu Suhami dipikir dibulak-balik dibeung diutahkeun ditimang untung rugina sanggeus dilenyepan tetela taya salahna amanat Ibu Suhami teh bener pisan. Sanggeus kitu para mitra sadaya harita Rojali tuluy nyarita deui. Ibu abdi bade usaha sakia tanaga kanggo ngalaksanakeun amanat ibu. Abdi nyuhunkeun pidoana we supados abdi kiat mayunan hal ieu. Insyaallah ku ibu didoakeun beurang jeung peuting. Hidup percaya ka ibu ulah rek cangcaya atawa asa-asa. Sabab kanya ibu ka hidup teh moal aya bedana jeung kanya inung nu ngandung. Hidup teh ku ibu jeung ku apa teh geus di aku anak pituin lahir jeung batin. Kulantaran kitu omat ulah rek asa-asa. Ulah boga rasa anak angkat. Sabab perasaan kitu bakal jadi siksaan kana batin. Tah kitu ujang. Cek Bu Suhami dari pisan ngandelan kayakinan kana hate Rojali yen dirina bener-bener dipikanya sarua jeung inung anu asli. Hatur nuhun ibu ayeuna abdi sadar yen abdi teh jadi jalmi untung. Bener pisan ujang memang untung, ibu ge untung. Geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah taya alasan pikeun ngingu kabingung jeung miara kasusah. Budak ngora kudu gumira, kudu leber wawanen gede sumanget. Daya gunana mun mangsa rumaja dipake mikiran kasedih jeung kana langsaan sabab bakal jadi bang baluh kana hate. Nuhun ibu, nuhun pisan. Rojali teu loba carita deui lantaran asa kapeped ku omongan Bu Suhami. Nu memang mata gregreg jeung gede harepan akhirna harita keneh Rojali bisa ngawasa kana dirina. Bisa mopohokeun kanu jadi inung. Teu matak jadi gangguan kana pikiranana, pangaruh Bu Suhami leuwih kuat sumaramah dina badan. Kawan tugas lain sakedeung dididik digedekeun ku Bu Suhami. Hari Bu Suhami teu petot-petot mapatahan mepelingan jeung merepi wejang nu gede gunana keur kahirupan. Puguh Rojali beuki pageuh pamadeganana sejanges tokeun pisan kana amanat Bu Suhami. Keur kitu payuda datang tas museup ti situ Ciburuy. Datang bari mawa lauk lain saeutik-saeutik sakorang gede pinu sanggeus mereskeun alat-alat museup payuda diuk jeung Rojali katut Bu Suhami nanyakeun ngeunaan hasil panalungtikan Rojali. Barabat ku Bu Suhami diterangkeun garis badagna ngeunaan kaayaan Rojali ayeuna barang ngadenge katerangan kitu payuda meuni curing hak
harita keneh milu mepelingan ka Rojali sangkan tetep tumetep dina pamadegan nu ayeuna. Sing jujur sakola jeung sing getol diajar lantaran Rojali teh dianalkeun pisan ku Payuda nu baris nuluykeun usahana ngolah pabrik tekstil. Rojali narima kana piwejang Payuda. Hatena beuki sadar jeung teteg ka indung lain poho tapi bisa ngadalikeun hawa nafsu jeung perasaan. Bapak uge ibu ayeuna abdi ngartos sarta sanggem mengajalankeun piwejang Bapak. Kalihna ibu mangga abdi bade soson-soson diajar sakumaha biasana kanggo ngahontal cita-cita abdi sareng tujuan Bapak. Disuhunkeun piduana we ceuk Rojali ngebrehkeun kasanggupna dibarengan ku hate nu teteg. Nya syukur ari geus kaharti mah Ujang kade ulah cangcaya. Sabab Bapak jeung ibu oge moal kagok mikanya moal lebar ngamodalan. Urusan inung ujangkeun ulah rek jadi pikiran anggur maduakeun sing salamet jeung gede rejeki munju meneng kene. Atuh sing ditampi iman Islam dihampura segala dosa perdosaanana upami parantos maot. Sarta kitu we Ujang muhun Bapak kahartos pisan. Atuh saja bati kitu Bapak boga kayakinan mun inung Ujang nya keneh jumeneng dina hiji mangsa baris ditepungkeun ku Gusti Allah sarta Ujang baris riung mumpulung deui. Atuh mun geus taya di kieuna ibu Ujang bakal ngaduakeun ti kalanggengan sangkan Ujang pinanggih jeung kabagjaan bisa hirup senang sakumaha nu diharepkeun ku inung Ujang. Tah kitu nurutkeun perasaan Bapa mah. Taking angin Allah nu nguninga nah kumaha engke jadina. Nu penting mah ulah sok goreng sangka sabab Allah Maha Kawasa jeung Maha Welas Asih. Mugi-mugi Allah nepangkeun deui antawis abdi sareng pun biang. Margi abdi teh moal teteg hate upami teu acan terang kana nasib pun biang. Nya kitu ngaduakeun we ka nu Maha Kawasa. Ngadua kanu Maha Kawasa duakeun inung Ujang. Da hirup manusia mah ukur wawayangan wungkul Ujang. Geuning cenah kitu disebutkeun mah urang ngahirup darema wawayangan kitu ta. Raga taya ceung naon teh hartina mah taya tangan pangawasa usik mali kersana Gusti. Jadi sakabege aya nu ngurus jeung nungat bisa sakahayang sorangan. Tah kulantaran kitu mun aya kasusah jeung kasedih teu kudu poho kana kawajiban teu kudu kejot borosot pasrahkeun we ka nu Maha Kawasa sarta urang sing tumampra kana kadar bari ikhtiar. Tah kitu Ujang Payuda beuki anteb mepelinganana tepi ka nyerep kana hate Rojali. Saterusna para mitra obrolan pindah kana kahirupan sapopoe. Akhirna kana urusan pelajaran urusan usaha jeung sajabana mun teu kapegat ku waktuna magrib mah jigana nu ngobrol teh moal eureun sanggeus nincak wanci magrib sararea ngalakonan kewajiban nyumponan salat magrib nyaeta salat anu 5 waktu. Salat magrib sabagian salat tina 5 waktu cenah urang mitra. Di harita Rojali bener-bener bisa ngawasa kana dirina sakur pikiran nu matak jadi gangguan kana diajar dijauhkeun. Rojali estu satuhu kana buku taat kana pelajaran nu diulik sore isuk taya diiwati pelajaran komo da beuki deukeut kana waktu ujian akhir. Beuki riweuh we Rojali teh nu akhirna poho kana kasusah poho kana urusan-urusan sejen malah ka imah yati ge ayeuna mah teu kerep cara nu enggeus-enggeus cukup ku saminggu sakali kadangkala sok heuleut saminggu. Akhirna nepi kana mangsana nguji pangarti. Rojali kudu ngajalankeun ujian pikeun nangtukeun lulus henteuna. Tapi Rojali ngarasa yakin yen manehna baris hasil sabab karasa ku sorangan yen lulus jeung henteuna teh ditangtukeun ku karajinan dina mangsa keur diajar. Tetela teu nyalahan tina mangsana dibuka ujian Rojali lulus satuluyna diwisuda dina waktuna. Kalian dibarung ku kabungah kolotna nu geus ngamodalan ti leuletik. Payuda jeung Bu Suhami ngarasa bagja lantaran cita-cita jeung tujuan hasil. Sorena sabada diwisuda teh di imah Payuda loba jelema. Sobat-sobat Payuda dionang, tatangga dareukeut geus dionang. Teu tinggalieun Yati ge aya, malah Lia jeung Ridwan milu hadir.
milu bungah karojali nuges hasil namatkeun diajarna lulus dina widang pertekstilan. Sanggeus para tamu kumpul prak acara di mimitian, Payuda biantara ngedalkeun pamaksudanana. Dina eta riungan ditetelakeun, yen maksudna ngayakeun riungan teh seja syukuran kanu maha kawasa, nganuhunkeun nyaeta ka Allah nu maha murah kululusna Rojali. Resmi jadi sarjana tekstil Rere Rengse biantara, diteruskeun ku acara syukuran. Dipungkas ku balake cerakan dahar bari ngobrol sempal guyon gogonyakan, galumbira naker, nupang gumbirana Rojali jeung indung bapana. Sanggeus acara rengse para tamu nungtutan barali. Akhirna semah teh karitiluan nyatana Yati jeung dia Katut Ridwan. Nu ngahaja balikna Pandeuri, harita ngariung jeung Payuda di baturan kubu Suhami. Syukur alhamdulillah tujuan Bapa jeung cita-cita Rojali kahontal. Taina Bapa rek mere terang ka ujang Ridwan, kitu deui ka Neng Lia. Sareng Neng Yati, ti mimiti dinten enjing Rojali kudu langsung ngamalkeun elmuna di pabrik. Tapi teu langsung jadi direktur sabab moal asak pangartina. Bisi jorok jeung gagabah, ku Bapa reksina jadi kuli heula, nu geus apa jadi kuli ditaekeun kana manor. Mun geus alus jadi manor naek kana jabatan nu leuwih luhur, akhirna mun geus asak pangalaman bisa ngaganti Bapa jadi direktur. Kitu rencana Bapa teh nu baris dimimitian dina poe isuk, cek Payuda bangun reueus. Teu asa-asa ngebrehkeun rencanana ka Ridwan jeung dulur-dulurna. Sedengkeun Rojali ngadenge omongan bapana kitu ukur nyerenge, hatena satuju. Bener pisan Pak, kedah kitu ngabarah budak mah. Sangkan teu ngeunaheun, memeh ngarasakeun nikmatna jadi direktur kudu ngalaman pahit beheurna jadi kuli. Sabab mun teu kitu bisi teu bisa ngabarasakeun kana beratna perjuangan si leutik. Nu akhirna bakal sawenang-wenang dina ngayakeun tindakan. Sabab teu nyaho jeung teu ngarasa kumaha pahit beheurna jadi kuli. Lamun Rojali ngalaman heula jadi pagawe nu panghanapna, insyaallah dina mangsana jadi pamimpin moal sawenang-wenang, tapi baris adil bijaksana. Matak ngeunah ka sararea, ceuk Bu Suhami Daryanaker. Manehna ge teu asa-asa ngedalkeun eusi hatena. Tah bener kitu. Kumaha pamadegan Den Ridwan? Ceuk Payuda neuteub ka Ridwan. Nu tita tadi ungut-unggutan bari seuri leutik. Abdi mah satuju pisan eta maksad teh kalintang saena Pak. Mugi-mugi ku jalan kitu tiasa ngadidik ka Rojali. Jang Rojali kana jalan anu sae sareng ageng mangfaatna sakali deui abdi mah satuju. Wilujeng yi ceuk Ridwan tegas. Nuhun atuh Jang Ridwan. Bapa teh ngarasa regreg tapi kumaha pamedak Neng Yati na moal isin kagungan caroge ka kuli. Payuda netep ka Yati nu tenget ngabandungan kana obrolan Payuda. Henteu Pak, abdi mah teu isin, malih mah bingah we nu aya. Margi Kang Rojali janten jalmi nu sagara tiasa, nu hartosna seueur ilmu panemuna. Abdi mah satuju pisan kana maksad Bapa. Jawab Yati Daryanaker, lantaran manehna geus nyaho kana sifat jeung kapribadian Rojali nu memang matak agul jeung matak reueus boga babaturan minangka gunung panangeuhan ka Rojali. Nuhun atuh Neng Yati, nuhun pisan Neng. Keun ulah salempang, sabab dikitukeun sote sangkan Rojali leuwih asak jiwana, leuwih luhur ajena. Minangka ngasah peso Bapa mah ayeuna parantos peso na parantos aya, da peso teu ge tara jojol seukeut kudu diasah heula. Dah kitu pokona mah dina widang pertekstilan mah sina luhur pangartina. Sabab sakabe urusan pabrik engkena baris dipasrahkeun ka Rojali. Mun Rojali teu ngawasa kana urusan-urusan pabrik ti mimiti bubuk leutikna kanu badagna, moal lancar ngolah perusahaan. Mun teu nyaho kana pagawean kuli engke bisi dibobodo ku kuli. Tah kulantaran kitu sagala rupa perkara nu aya hubungan jeung pabrik katut perusahaan kudu dikawasa sagemblengna ku Rojali. Dah kitu tujuan Bapa teh, kumaha kaharti ku hidap Rojali?
Payuda ngareret ka Rojali. Sadayana kahartos pisan Pak hatur nuhun kana piwejang Bapak. Oh syukur Bapak teh bunga hari kitu mah. Taina urang pindah kana urusan saja nu teu eleh penting ye jeung urusan pabrik. Kumaha geus aya rencana pikeun ngalaksanakeun tujuan urang teh? Naon nu bade dijalankeun? Kujang Ridwan kangge nguruskeun barudak. Payuda netep ka Ridwan. Nu ditanya kalah ngareret kalia nu direret Surti pok miheulaan cumarita. Bapak abdi moal seueur emutan sagala rupi nyangakeun we ka Bapak sareng ka Ibu. Atuh salajengna kanggo nyalankeun tujuan barudak mah gumantung ka jinisna we abdi mah sejang ngiringan. Kitu ceuk lia seren sumeren ka Payuda. Syukur atuh. Mun kitu mah gampang atuh. Gampang. Ayeuna kieu Neng kulantaran Bapak teh geus heula kecap. Yen lamun Rojali geus beres kuliah rek langsung ditikahkeun ka Neng Yati. Tah kumargi kitu ayeuna mah teu kedah seueur ngemutan. Urang langsung we nyawalakeun waktosna napala iraha atuh sakintenan sae. Sumuh nyangakeun we ka Bapak kali Ibu abdi mah sejang ngiringan. Jawab lia tetep dina pamadegan. Atuh matak babari badami. Kieu we atunya. Bapak rek ngayakeun heula sasayagian sarta rek ngatur-ngatur sagala rupana. Bapak minta waktu sabulan ti ayeuna. Jadi waktosna akad nikah teh sasih payun kirang langkung tanggal 5 atanapi tanggal 6. Da kitu rencana Bapak teh kumaha satuju Neng? Satuju mangga ngiringan. Nuhun dupi Jang Ridwan kumaha? Abdi ge satuju sejang ngiringan we kana maksud Bapak. Daina kieu Jang Ridwan sareng Neng Lia katut Neng Yati mangga geus sasayagian sakumaha umum anu rek nikahkeun. Perkais waragan Bapak nu tanggung jawab. Bisi hayang nanggap seni pek badami jeung barudak. Palain naon Bapak sanggup nyayagikeun waraganna. Muga-muga rencana urang sarerea bisa lumangsung kalayan lancar. Penyuk sumangga abdi bade ngajalankeun sagala rupina. Jawab Ridwan tegas malah Lia jeung Yati satuju. Kitu de Rojali atuh babadamian teu lila geus beunang putusan mah. Yen bulan hareup rek ngawinkeun Yati ka Rojali, sarerea Sukabunga, waktosna kabojeng Seep sadayana permi.